Loh kok anda sudah ngerti ya? Barang bismillahirrahmanirrahim. Kiai kabagi tilu. Hiji ibarat cai hujan, eta ma'arifin wasilin aulia Allah teu ningali saha mere kanyaah mere ilmu. Dua kiai mata air cai nyusu di tareangan di udag-udag ngalap berkah ngalap ilmu nepi ka Haji Agus Salim ti Cikarang cicing di Cilongok. Eta artina Cilongok mata air yang bening teduh dan menyejukkan. Aya deui kiai PDAM eta mah nu keur ngomong atuh ngocor ge mun rekening dibayar dia ja aing mah kaki lima ieu kaki lima aing mah matak ulah percaya teh ka aing dararia ieu mah kumaha ari kamu balik di luar meuli kuat cium tangan bulak-balik goblok dararia. Ari nu ngajar sapinah sapopoe nu ngajar sulam sapopoe nu ngurus ibadah sapopoe nu ngurus kuburan nu madom kuburan sedengkeun kuburan tiap dikubur jelema kudu dikiblat heula arah kiblatna teu dihargaan ku dararia. Bener kitu ha ka tukang madom kiblat di kuburan dia ngan mere 20.000 dia jabok dia ku aing tangkurak dia ulah lalagaan dia ka ahli fikih ulah lalagaan ulah ngalaurakeun dia berapa menit dedak sugan aing eueuh japati di luhur. Membaca Isra Mi'raj mesti ma qabla ma ba'da ma inda ma ba'da agar komprehensif. Ya versi pun lanceut almarhum Ki Obay Karawang dengklok yang cinamun ngaji Isra Mi'raj kudu komprehensif kudu ma qabla ma inda ma ba'da ameh beunang al ibrah bi milab bi husab wala bisu sababna gitu eta ngartiin teu dia kolongo dia sugan aing ngarti dari geus kieu be barang bismillahirrahmanirrahim memeh nabi di Isra Mi'rajkeun beliau mendapat penderitaan yang menyedihkan dan menyakitkan. Pan amsilah mubalago manya amsilah mubalago yang menyakitkan cabok wae aya Ki Jamalnya siap Adinda Kiai Jamaluddin ini anak guru saya menantu guru saya dari Cisantri mudah-mudahan beliau panjang umur amin ya robbal atuh kasep mah imbang itu imbang ieu mah umur mah kakana ieu ngan ilmu ieu adina bucit mehna mah atuh lain butitina mun cau mah ngan urusan pidato mah meunang aing amplop panggeudena bae tak kitu dak engke ngaji serius mah ku kiai nu diburi ku Habib aing mah lalagaan bae lagaan sesuai jeung PDAM ieu terus ada peristiwa apa sebelum di Isra Mi'rajkan beliau Nabi di dalam tarikh terkenal amul huzni amul bareng amul wain dia lain am kos nyatu bareng amul huzni bareng hartina sadness of year atau mual ngartieun Mbah Haji Pendi mual hartina tahun duka cita. Kenapa Nabi duka cita? Karena beliau baru ditinggalkan Sayyidatina Khadijah binti Khalid bin Abdul Aziz. Beliau pun ditinggalkan oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib. Hei laki-laki jangan sombong, di balik lelaki sukses ada perempuan yang kuat untuk mendampingimu menjadi orang sukses. Nggih? Betul? Heh, ajaran kudaria, ajaran pamajikan tabali kami toha, saminggu beda lalanjung dahulu. Aing masak mie deui yang ceplok endog. Maka Ki Jamal alhamdulillah kakanda tidak akan nambah lagi istri, no other woman. Just only one wife. Saya cukup punya istri satu saja. Karena istri saya lagi aing menang capek, menang melet make palamorain wa akbar nahu. Heh, nepi ka ayeuna pamajikan aing can eling-eling eta.
dihipnotis ya ku aing beda lagi 11 tahun ya orang Banten payu dah atuh bikang belah ditu mah galelis ieu bikang Tasik ka ditu mah beuh komo make motor Tiger make Honda Jazz beuh kadeuleuh dia make mobil Avanza anyar atuh nyaran deh bikang dia atuh aing teu boga modal duit teu boga aing mah santrieun ngagepengkeun kanjut tuang di Kobong naon aing modalitas modal eta bae pala moreh pernah wakotona idehna ukulan eta bae ku aing dibedasan muir lalanjungeun pacalan pamajikan aing hayang dikawin wah eleh dia mitoha ku aing